hari ke-8 ke-9 Belanda mawa kitu tempat mayitnya naon kurung batang dianggap paeh kan dianggap paeh kok jangan mau kurung batang buka begitu buka blek nyada kerkarari ada apa cak Belanda ini bukan orang tutup lagi sieunan atuh Belanda ge nah itu geus dianggap paeh atuh hirup kayak gagah jasa tuh tutup sekian bukan orang ini sieunan nah seserian kada di jero duaan bae Belanda sieun jeung ka urang cek Ahmad teh padahal urang ge sieun kayana teh urang teh keur ngabahas tentang bugot tentang pemerintahan anu teu disetujui ku rakyat atawa pemerintahan anu eukeur didemo ku rakyat. Maka di tengah-tengah nyaritakeun bugot ki musannif hadzal kitab nyaritakeun tentang ngadirikeun negara ngadirikeun pemimpin di negara urang mah negara Republik Indonesia demokrasi tetap kudu aya pemimpin presiden ngaran nu alhamdulillah mimiti Bung Karno kemudian Bung Harto mantas Soeharto sakedeung B.J. Habibie tas Habibie teka caritanya na kuar di mana ayana kuletik meureun teu kanyahoan ganti mantas Habibie ku usaha Disku Gus Dur, Megawati, kemudian atuh SBY, kuari mah presiden urang, ndek kukumaha ge tetep presiden urang eta teh. Dek pantes, dek teu pantes, presiden urang adalah Jokowi. Kudu diakui eta presiden urang dek kukumaha ge atuh dek kumaha deui. Sakitu ge deres bisa seuri keneh. Artinya presiden urang eta. Kajeun kukumaha ge presiden urang. Dirasakeun ku urang setelah ganti presiden, weh, dolar naik melambung. Perekonomian kuari keur ngarayap. Perpolitikan urang mun nyaho di jerona bakal sieun ngan lantaran teu nyaraho biasa bae urang nu mantak aya bagus teh urang bodoh teh jadi tenang-tenang bae urang teh ku bodoh padahal di jerona mun dideuleuh ku urang aya naon sih di Indonesia lantaran kok prajurit Amerika turun ku ari aya di Bali kok Cina bercokol di urang kok aya di negara Timur Tengah nu ka urang kok aya sababara pemimpin nu asup ka negara urang aya naon di negara Indonesia ieu dek dikumahakeun jeung dek dikawanakeunana urang teu nyaho bodoh ngaranna ku bodoh jadi tenang kalem-kalem bae urang bodoh teh atuh salat ge bodoh mah tenang bae Allahu Akbar kumaha teh kumaha lah mun ditanya Allah mah nyahoan ieu beres luhur teh jelema kos kitu eta atuh emang bisa ada sakitu atuh kumaha geus teh diutar diatur deui urang papan salat teh mimiti ngatur caina wuduna ieu bener apa henteu cai sah teh dipake wuduna terus make syarat terus make rukun beres wudu kemudian salat
maka pakaianana nu kumaha di samping jang nutupan aurat adab-adabanana lantaran ieu teh pandideuleu ku Allah pantas apanteusi menghadap ka Allah model kos kieu aing ieu diperhitungkeun ku urang henteu maka lepis los maka lepis maka kaos hideung pet dikatukangkeun salat Allahu Akbar beres geus lah cenah kiai ka Allah mah nyahoan ieu nyaho aing ge naon bedana sia jeung kenek nu mundurkeun mobil ieu tuh beda tuh sia hareup ka Allah ka Allah mah teu kadeuleu ieu kumaha teh sia mah teu kanyahoan ieu ku teh sia mah sakitu ayana tuh sakitu bae tapi lamun urang bisa ndeuleu make mata hate ngadenge make ceuli hate isin salat model kos kitu teh henteu mateunana adab nu eueuh ieu tak urang teu perti kunaon eta bodoh ku bodoh tenang-tenang bae biasa bae mun teu salat likum-likum beres ngarokok geus teu babacaan teh lah Allah mah nyahoeun nya dalil ngan eta dok Allah mah nyahoeun masalah bodoh jadi tenang geus di akhirat daga atuh nu bodoh ngaranna ge tenang bae kana mah di akhirat kalem bae dah mantep ngeunaheun jadi bodoh al-amila madzhabalah nu bodoh geus teu puguh nyikut atuh teu puguh nyikut kumaha madzhabna bae kadang kos urang kos ahli sunnah kadang kos Muhammadiyah kadang kos Persis kadang-kadang kos itu tuh bodoh ngaranna ge atuh eta bodoh nu kos kararitu teh nah ieu urang bodoh politik teh nyawana naon jeung dibobodoh ku sakumaha nu kukula dicaritakeun sabenerna teu pas Presiden Jokowi ku ari teh ngan begitu dek diturunkeun lain teu mampu babari jasa nurunkeun presiden teh gampang jasa sebab dipilih ku rakyat diturunkeun ku rakyat ngomong mah kecil babari mah di negara demokrasi mah ada kekuatan terhadap rakyat cuman yang gantina saha jang gantina saha ieu lah nu hese teh cakula ge di bulan Rewah di bulan Rajab nyaritakeun jang ganti oh cenah ambalaya kiai sia mah neuleuna sasa urang hartina hese jang ganti teh cokot partai Golkar teh solid lantaran Golkar teh kabagi-bagi lamun naik tuh nu ieu ngamuk naik ti nu ieu ngamuk teu solid ngaranna patut teh jadi presiden teu bisa kos kitu sok kudu diterangkeun bae aing jadi dosen sakedeung ieu lah ngaranna eta para raham aya nu ngomong mana cenah ganti nu jelobak kiai cocok ieu ganti sia mah teu paham politik cokot ku ari di petilu acak-acakan cokot di berbagai partai padahal teh kudu boga partaina acak-acakan teh solid boro-boro partai nu lain partainya nana ge acak-acakan teu kumaha bisa ngagantianana tuh aya jelema pinter jasa kuari di luhur aya teu boga partai peot jasa leutik jelema pinter eta keur dipermasalahkeun kuari siap apa henteu nyanana jadi presiden siap teu leutik jelema kuru leuwih kuru tibatan Jokowi atuh nu aya ge teu pantes ngomong eta meureun nah kuari dek dirapihan lantaran eueuh nu solid partai berarti kan aya nu maen nu jago di Indonesia nu ngacak-ngacak partai geus diperhitungkeun gunyana lamun ieu partai solid engke bakal ngehajat diacak-acak heula gunyana teh sehingga eueuh partai nu solid hese jang ngagantianana kos gitulah seputar negara eta kakarak global encan mun dirinci tek kuari urang nyaritakeun tokohna ti Golkar ieu petilu di babari nyaritakeun kos itu sapira Indonesia aja jelema rek kahitung tek hese amat tuh hese amat babari cuman iyalah keberadaan urang kos kieu hese kasolidanan maka wallahu alam tinggal ditunggu 2 bulan deui lamun 2 bulan ieu rapi insyaallah lanjut mun 2 bulan ieu teu rapi wallahu a'lam bissawab bisa assalamualaikum warahmatullahi
diurusan sebab perekonomian namung surut iyalah lamun negara ekonomi teu jalan atau politik ge teu jalan ai negara mah moal bangkrut degekeun ku Celisya dongengna negara bangkrut moal aya nu bangkrut mah politik nu bangkrut mah perekonomian kembalina politik jeung perekonomi ka rakyat negara mah moal bangkrut nu mantak moal bangkrut atuh jelema titang malayar pajeg kabeh deuk bangkrut kumaha negara mana nu bangkrut eta mah ngomong doang negara bangkrut negara bangkrut moal aya setungtung aya presidenan aya kepala negaraan negara mana bae moal bangkrut nu bangkrut rakyat negara mah moal bangkrut ya kurang kuari malayar bae duit ka mana ulah ditanyakeun goblok tama kumaha kepala negara tama kumaha gubernur kumaha bupati sia mah mayar bae adapun ka mana-na kumaha aing goblok meureun sia mah ulah ngomong, ulah nanya. Pan sih mah kitu amat jadi bupati ulah nanya. Pokokna mah sia mah mayar we nya. Wah, ka ditu nama. Engke aing naik ku siap pilih deui bego meureun sia. Ieu si sia teh bego aing, kabehan. Seakan-akan seperti kitu negara urang. Demokrasi apa lain wallahu a'lam. Pilih aing, mayar pajak sia ka aing. Adapun duit deuk ka manana ulah hayang nyaho sia kumaha aing. Bupati ki orang teluh bayu teluh mendingan ge kena bureuteu ieu beutengna ieu ulah kitu cek yeuna udah bener di urang je APBD entah gerang sabaraha kota sabaraha di gubernuran sabaraha ieu teh pan rakyat teh bodoh teu nyahoana naon ieu ku teu nyahoana naonna tentrem naon teh jadi tentrem bupati ge tenang kalem biasa banyak ge teu isinin ka panggih jeung rakyat teh bupati salah teh teu isinin ka panggih jeung rakyat bupati bego meureun tah mah ya tuh rakyat ge bego ieu geus ieu mah bego jeung nu bego masalah bararego kabeh tah kan seperti kos kitu tah ieu keur carita nagara kudu aya pamimpinna ieu nu dicaritakeun ku urang milih pamimpinna kudu make syarat 10 hiji syaratna jadi presiden jadi gubernur jadi bupati teh kudu musliman agama Islam nomor kedua mukallafan kudu mukallaf ulah wedan ulah budak leutik tilu huron kudu merdeka ulah abid opat zakaron kudu lalaki ulah cewek 5 kudu bangsa Koresian eta teh hartina mah nu boga pemikiran nu kuat nomor kagenep ka7 kagenep adlan kudu nu adil boga pertimbangan secara syar'i nomor ka8 nomor ka7 mujtahidan kudu anu mantap ijtihadna otakna brilian nomor ka8 sujaan gagah jadi pemimpin mah ketika aya nu neko-neko nyana dihareup kan gagah ngaran urang jadi boga pemimpin 10 ya pelet resep nomor ka9 zaroin nu ngabogaan pemikiran anu istimewa cemerlang lantaran ieu teh negara di jero negara luar biasa jelema teh lobana berbagai-bagai keayaan kehidupan manusia nu aya di negara tah kalangan elit kalangan setengah elit kalangan anu non elit rakyat jelata ieu kan beda-beda eta teh kapan di bawah naungan presiden carana kumaha jangan majukeun kelas elit carana kumaha jangan majukeun kelas tengah elit kumaha jangan majukeun rakyat eta teh kudu boga pemikiran anu cemerlang zaroin wasamin jeung kudu boga dedengean ulah torek boga presiden torek hese abasorin jeung boga dedeulan wanutkin jeung boga ucapan bisa ngomong etalah syarat jadi pamimpin sahna jadi pamimpin teh nomor kahiji bil baiati di baiat
ya bayatu ahlil hilli wal aqdi minal ulama war ru'asai wa wujuhin nas dipilih jadi pemimpin teh dumilihna ahlul hilli wal aqdi ulama-ulama pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh masyarakat numilihna jangan maju ke negara berarti nu kudu boga wawasan kaharep dek dikumahakeun ieu negara ulah ini peot dituntun aki-aki gagah nya aya aki gagah emang pen ini peot aki-aki gagah aki-aki titah milih nu buta titah milih dan lain sebagainya nu gering teu nya teu boga wawasan ulama nu titah milih teh jeung ulamana lain ulama Golkar ulama bangsa disugak sogok ieu mah ulama nu boga wawasan kaharep ieu nu milih teh jang supaya engke nagara dek dikamanakeun dek dikumahakeun pemimpin-pemimpin gitu kene tokoh-tokoh masyarakat hasilna karak engke saha anu terpilih jadilah presiden di BAT dipilih ku urang kabehan. Nomor kedua jadi pemimpin teh bistikhlafil imami ku dijadikan khalifah ku seorang imam seorang presiden ngajadikeun khalifah lantaran nyana geus kolot daya pikir geus kurang nyana nyiapkeun jang pamimpinna nu geus digodog ku nyana geus dipersiapkeun jang mimpin negara dikamasankeun ka para tokoh tanya tentang politik tanya tentang ekonomi jeung budaya coba ge nyana geus mempersiapkeun ieu lah tokohna saksian ku para tokoh di urang memereun di parlemen nah ieu lah kungku kula dipersiapkeun maka saat ieu kula ngalimpahkeun kawadagan kula wah naon kitu ngaranna jabatan kula terhadap seseorang nu ku kula dipercaya ieu lah makanya mundur ieu naik atawa nyana wasiat mun kula paeh ulah kasasaha jabatan teh ieu bae sipulan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nyana geus wasiat kula maot pemimpin ulah sasaha deui ialah Umar bin Khattab geus ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq maot geus teh kudu hese deui langsung Sayyidina Umar naik nomor kedua nomor katilu ieu nu ku urang keur dibahas wa bistila'i jami syuruti sah jadi presiden bistila'i jami syurut ku ngalindih kana sakabeh pirang-pirang persyaratan syarat nu 10 aya di Kizaid sementara presiden nu aya kurang ngalaksanakeun persyaratan atau kurang persyaratan tinu 10 andai kata presiden terpilih teh jelema nama muslim jelema nama mukallaf jelema nama merdeka jelema nama lalaki ngan ternyata tina 10 ternyata ra'yuna nu kurang cemerlang ketika ditanya tentang bagaimana perekonomian di negara urang nyana teu ngabogaan wawasan jangan majukeun perekonomian di negara eta sementara aya batur nu hebat Khalid misalna anu nyana siap untuk mengatur tentang perekonomian jeung perpolitikan dibandingkan nu terpilih jeung nu ieu hebatan nu ieu nyana ngayakeun kukumpulan mun di urang mah eta demonstrasi teh melalui kekuatan rakyat nu jadi ujung tombakna adalah mahasiswa untuk digulingkan presiden terpilih lantaran geus mempersiapkeun calon presiden nu leuwih hebat istilah ngaran
ulah digulingkeun tapi calon presidennya can aya engke keberantakan negara. Menang. Negara teh anu mantak teu meunang dipimpin ku budak leutik lantaran budak leutik mah teu bisa mempersatukeun bangsa. Boro-boro jang batur pugunyana ge encan bisa ngisang-ngisang acan. Budak leutik teu meunang mimpin negara. Nomor kadua cewek. Wanita teu meunang mimpin negara lantaran lamun dipimpin ku awewe pan bisa dengan menyeng doang. Menyeng teh ceuriknya nama. Boro-boro ku rakyat, boro-boro desakan-desakan manusia kakarak ti salakina bae nya geus bisa ngajawab. Salakina marah haju bae manyun bae. Henteu memecahkan permasalahan awewe mah ceurik ngaguling brek beres. Sakitu doang. Manya nu kos kitu deuk mimpin negara. Deuk kumaha lakona. Karakter wanita nu mantak teh. Karakter wanita mah kos kitu nu mantak teu meunang jadi pamimpin. Acak-acakan negara. Ketika negara orang dipimpin ku Megawati, orang mah bodoh teh nyaho naon padahal nu coplok ieu sabaraha pulau. Aset negara nu coplok sabaraha. Lantaran urang mah bodoh biasa-biasa bae. Kalem-kalem bae. Mun urang menelusuri ka jerona, Masya Allah aset negara sabaraha anu acak-acakan jeung nu beak. Pulau sabaraha anu dijual. Urang mah teu nyaho lantaran bodoh. Kos kieu lah eta lah wanita. Lamun urang nyaritakeun tentang keberadaan negara urang dipimpin ku Soeharto mah biasa bae. Hutang bisa ditutup dipimpin ku Bung Karno mah komo maju negara teh. Rarasaan urang mah teu maju padahal maju. Komo dipimpin ku Belanda mah leuwih maju. Lamun urang nyaritakeun kemajuan negara Indonesia dipimpin ku Belanda jeung ku negara urang, ku urang masing-masing kemajuan ku Belanda. Aya jalan kereta nang Belanda, nang urang mana? Jalan nembus rodi, kerja rodi baheula. Oh, jalan provinsi nang Belanda, nang urang mana? Malah kuari mah dijualan nang urang mah. Ayo coba. Tah, aya bendungan 12 pintu 12 sadane nang Belanda. Nu di Bandung itu bendungan nang Belanda. Kabeh ieu teh aset-aset nu aya nu di urang nu digunakeun urang nang Belanda, nu urang nang urang mana? Baheula Belanda nyieun jalan kereta, Belanda nyieun jalan, Belanda nyieun irigasi, Belanda nyieun berbagai kitu jembatan-jembatan. Eueuh anu songhek saeutik negara urang. Sugan gunung songhek henteu. Sugan hutan songhek henteu. Kuari urang geus naon nu dibangunkeun? Gunung Sararohek. Sararohek kuari gunung songhek, hutan songhek, laut songhek. Bari can aya ieu mana bebeunanganana. Ieu keur carita perbandingan, berarti kemajuan dipimpin ku Belanda. Mata geunaheun keneh di zaman Belanda daripada di zaman urang kuari. Lamun deuk caritakeun maju, bebenangan urang mana? Nyieun jalan kuari. Dari anyer penarukan nang Belanda. Di hasil urang mana hasil urang? Ayo coba. Jalan nu belah ditu aya deuk dijual. Nu belah ditu aya jalan geus dijual. Digantikan kuari urut jalan, urut irigasi, kuari jadi pabrik, lain kegedean jalan, lain nambahan jalan, malah jadi pabrik. Sabaraha jalan nu leungit nu dipake pabrik. Ai pabrik jang kepentingan saha? Kepentingan rakyat sejenak jang itu. Ai jalan mah terus ka anak incu. Anyar penarukan eta teh jalan teh di zaman Belanda datang ke bapak kolot urang, bapak urang datang ke urang bisa merasakan. Jalan kereta Jakarta Surabaya nang Belanda urang bisa ngarasakeun kuari hasil urang mana. Urang lamun keur carita perbandingan heueuh oge nya kieu maning bikeun di ka Belanda tangkorak sia mah. Baheula ge urang merdeka hayang kan ieu geus si kemerdekaanna teu mampu. Mampu urang teh. Nah, urang mah sararohek. Toh, lamun urang nyaritakeun tentang perjuangan bapak kolot urang baheula muringkat bulu urang. Bung Karno bapak kolot urang ditahan, disiksa, diseret. Eta teh memperjuangkeun bangsa jeung negara. Hayang hengkang Belanda ti negara urang. 3 abad setengah ngajajah urang.
supaya leuit jana urang teh terus berjuang saya aya babur runcing golok geus lain golok seukeut golok tarang hawu maka berjuang di negara urang teh demi bangsa jeung negara supaya anak urang geus urang kos kieu supaya anak urang kan kitu ngaromongna ge anak incu urang supaya ngeunaheun nyana memperjuangkeun. Coba ya ketika Bung Karno tangkap ku Belanda jeung Ki Ahmad bawa ke digu langsung diasupkeun ke penjara sapoe 2 poe 3 poe paneta di penjara teh mah Belanda mah lain maksud menjarakeun dek dibunuh dengan tidak diberi makan dan minum 3 poe geus leuleus ngomongkan Bung Karno ke Ki Ahmad Kiai rasanya kita mati ini di sini. Tidak usah ngomong begitu cek Ki Ahmad. Mati urusan Allah. Tidak mati. Kalau nyawa kita masih ada di badan kita, kita tidak mati. Aduh. Bisa ada Ki Ahmad. Enggak usah takut. Ada Allah. Cek Bung Karno Allah itu benar ada. Tetapi kita tetap kalau tidak makan dan minum mati. Pertolongan Allah akan datang. Tenang. Ceki Ahmad innallaha ma'ana. Kaopat poe geus kicep doa. Atuh teh dahar teu nginum pan? Kicep. Kiai saatnya kita mati kan. Tidak. Ceki Ahmad, tetap hidup kita. Hidup bagaimana? Enggak makan, enggak minum. Belanda datang ke jero dibuka lawang blok seserian. Sekarang kau mati di dalam penjara. Sekarang kau tidak akan bisa melanjutkan hidup. Geus teu bisa nanaon kieu. Seserian Belanda. Digebrukeun deui lawang. Di jero geus kararieu bae. Ceki Ahmad Bung Karno pertolongan Allah akan datang ketika kita sudah tidak berdaya. Kita sekarang sudah tidak berdaya cek Bung Karno. Mana pertolongan Allah? Itu kamu masih bisa ngomong, itu daya kamu. Oh iya ya. Baheula bae eta memperjuangkan negara datang ke kitu coba. Kalau masih bisa ngomong berarti masih ada daya dan kekuatan. Ketika kita sudah tidak bisa apa-apa, baru pertolongan Allah datang. Kali mau poe geus bisa nanaon. Kararieu bae. Mencak urang mau ana pertolongan Allah sebentar lagi. Ketika kita belum pasrah 100% kepada Allah, Allah tidak akan menurunkan pertolongan. Pasrahkanlah diri kita 100% kepada Allah. Jangan ada perasaan, kekuatan, daya di diri kita. Semuanya milik Allah. Ceki Ahmad kan gitu. Pasrahkan semua kepada Allah. Nanti pertolongan Allah datang. Bung Karno geus kieu bae. Geus teu ngomongnya. Teu dahar teu nginum. Kunaon ka sore jol bae aya jelema datang mawa sangu lewat erang-erang tah di penjara teh pan aya nu bolong sagede-gede di luhur lobang angin asup ka dinya set bluk mawa sangu dahar di jero ayo kita makan ini pertolongan Allah dah Bung Karno ge bingung di liwat mana jelema ieu lawan dikunci bisa mawa sangu segala rupa ieu. Wow, segala geus beres dahar, aya sambal segala geus di jero geus. Insyaallah wahara jasa. Beres datang kokobok set sasalaman, naik deui lewat eta deui lubang angin set kaluar. Bung Karno teu ngomong. Eta saha teu ngomongnya. Jeung nang nita saha teu ngomong. Deuk ngomong ka Ki Ahmad bisi salahnya. Secara kanan bae di jero. Kiamat ada kiai ulah abah kita sok ngaji mingguan di dia ngajina hikam teh ya Allah ya Rabbi geus rada aya tanaga teh poe eta isuk datang deui lewat eta didelegeun bae ku Bung Karno set datang deui dahar mantep pohara jasa hari ke-6 hari ke-7 mah datang deui ka-8 tetep nanya Bung Karno siapa sih
jangan tanya. Tuh bener baik ceknya. Ini carikan deh. Tuh bener aja saat-saat kos gitu tuh bener nanya. Pertolongan Allah nanti setelah kita keluar baru saya jelaskan. Masya Allah. Tak eta teh bisa datang lewat eta kan jelema kiai. Nggak sanggup. Hari ke-8 ke-9 Belanda mawa gitu tempat mayitnya naon kurung batang dianggap paeh kan dianggap paeh kok jangan mau kurung batang buka begitu buka blek nyara kerkarari ada apa cak Belanda ini bukan orang tutup lagi siapa tutup Belanda ge nah itu geus dianggap paeh hasil hirup kayak gagah jasa tuh tutup sekian bukan orang ini. Nah, seserian dia ada di jero. Duaan bae. Oh, Belanda sieun jero ka urang cek aman teh. Padahal urang ge sieun kayana cek. Negara. Dek jadi pemimpin negara pohara jasa digencet kapan didigul teh. Tapi kan meleset jelemana blek ka Jakarta nu digencet nama hanya tangkal cau. Coba itu bisa kos gitu. Nah, setelah diperiksa di bredel, kieu. Dipaehan. Disiapkeun tadi mah mau kurung batang, kuari mah mau stem. Disiapkeun. Begitu asup ka dia langsung tembak bae geus. Belanda. Orang jelemana milu keluar jalan nu tadi. Set berangkat kabeh. Belanda kaget. Kemana dia kemana? Bingung Belanda. Yang bisa keluar lewat lubang itu mah bukan orang, setan cakna. Belanda. Deui keur kacaritakeun na eta zaman baheula memperjuangkeun bangsa jeung negara, datang ka kos kitu. Nah ieu keur carita eta lewat dinya jaba anu ngiriman sangu, jaba nyeuna keluar lewat dinya. Kok bisa karar itu? Hasil tapa. Dek mimpin negara teh tapa heula. Lamun patilasan Bung Karno di Jawa Timur, patilasan Bung Karno di Bogor, patilasan Bung Karno tuh di Bekasi, patilasan Bung Karno tuh di itu di mana gitu di Ciherang, patilasan Bung Karno di dia di Banten, tapa Bung Karno. Mun urang nyaritakeun Padang aya patilasan Bung Karno, urang nyaritakeun Aceh aya patilasan Bung Karno. Etalah endek mimpin sebuah negara. Tapa heula. Tah dipimpin ku jelema nu tapakan ngeunaheun urangna. Sebab naon? Beraninya na ngeunaheun. Adapun kadituna urusan jabatan dan lain-lain sebagainya eta mah geus macem-macem geus kaditu. Tapi eta lain lalagaan bisa asup kadinya. Eta si kiai saha nu asup ka lawang eta tah ka naon garang-garang lubang angin moal sangu set. Kiai, urang Tangerang kiai. Kiai datang ke dia, set, bes dah, mau dibejakin kayak, mau dibejakin, terus jadi gali ke kuburan anak. Takut itu kan, wahara mimpin negara teh, lain lalagaan, satu suara, dia bisa dibobodoh atletik mah, sakumaha orang tuh bisa dibobodoh ketika Saddam Hussein kamari gerak. Ku ajeun tinggi ulah-ulah ge simpati bangsa, simpati manusia, umat sadunia simpati kabeh. Moal pati-pati simpati lamun di jero benak katena henteu aya kemurnian. Moal aya seluruh lapisan, boh kafir, boh muslim simpati terutama mukmin. Simpati ka Saddam Hussein. Bari di jero nagara mah aya anu ngalecehkeun ka Saddam Hussein. Tapi tetep baik kesimpatian teh teu bisa dibeli lantaran di jero na aya mutiara. Sakumaha simpatina bangsa Indonesia ke Bung Karno lain di Indonesia bae Jepang simpati ke Bung Karno, Arab simpati ke Bung Karno, bahkan titi mangsa Bung Karno teh ya mun urang ke Mekah atuh aya di Arfah aya titi mangsa Bung Karno, di tempat Sa'i aya titi mangsa Bung Karno, di Baitullah aya titi mangsa Bung Karno, lain jelema leutik berarti. Lamun urang nyaritakeun tentang keistimewaan Bung Karno ketika ke Afghanistan anu nganyahokeun makom Imam Bukhari secara mendunia Bung Karno. Jehe lain lalagaan tak urang lamun nyaritakeun sejarah ngan teu dipuat.
aneh nu dipuatna hanya nu nakal-nakalna bae. Cinta wanita lah nu dipuat teh, tentang kepekaian lah nu dipuatna, kepositifadana negara jadi merdeka hanya sakitu bae, lain-lainna teu pernah dibuat. Ketika Bung Karno diundang ke Afghanistan, gideg Bung Karno karena dibutuhkan wawasan Bung Karno di Afghanistan Soviet, maka Bung Karno siap, yang penting tolong carikan dulu makom Imam Bukhari di mana, setelah ada nanti saya ke sana. Atupan sana negara neangan makom Imam Bukhari. Begitu datang ke itu salah cek Bung Karno, bukan itu makam Imam Bukhari mah, yang ini nunuduhkeun Bung Karno. Lain jelema leutik Bung Karno teh nu mantek undang nyaritakeun Bung Karno moal anggeus-anggeus dijore-jore Bung Karno, simpati bangsa jeung negara tetep bae. Di PKI di lain bae cek ate lain bae eta mah sekadar sebuah sejarah anu bisa diplesetkan. Hate leutik bangsa tetep lain Bung Karno seorang waliullah. Hese deuk galeungitkeun ka gorengan, deuk galeungitkeun ka bagusan Bung Karno supaya jore teh hese. Sakumaha hesena urang deuk kabaguskeun Pak Harto hese bae. Hese bae kumaha meureun eta mah. Kumaha meureun kajen dibagus-bagus ge teu daek bagus bae. Hese bae. Lain kaayaan buktina tapi di jero benak hatena. Anu padahal di akhirna mah Pak Harto ge bagus di akhirna mah. Yang sepanjangnya ngajawab teu bagus, hanya detik-detik terakhir nu rada bagus. Rada bagus teh rencana nah. Tuh, Gus Dur dijore-jore eta tetep bae. Nu kamari anti Gus Dur, nu kamari ngajorekeun Gus Dur, nu kamari buta Gus Dur. Kuari mawaan zarah nyana nu untung. Nyana nu untung. Nu kamari ngaula-ula, ngang buta-buta je Gus Dur ya. Kuari yuk kita zarah yuk gesan je. Tolol teh jelema. Teu bisa dibobodoh, artina hate leutik namanya nyana ge ngabuta-buta ge eta mah ngan sakadar muatan, ngan sakadar aya kepentingan. Ketika berbicara dari hati nurani nyana ge mengakui. Atuh boro-boro di dalam negeri, luar negeri, di Amerika sorangan mengakui keistimewaan Gus Dur, di Jepang, di Arab, di Berbakomo, di Mesir jeung di Baghdad mah atuh ngaistimewakeun ka Gus Dur. Adapun jelema nu ekstrim atuh sepanjang masa kitu bae. Mantek urang kuari-kuari mung magahan ngaji, ulah dianggap bahwa ka urang teh haju manut kabeh, ka urat nurun kabeh. Bisa tukangeun malobaan kenana tersebut biasa bae. Atuh antepkeun ke kanyawana mah jadi akhirat ieu. Tu urang mah urang bae ngaji bae hayu. Nu ngomongkeun nu nyaci maki nu anu emang teu kadenge ku ceuleuh aing teh teu kadenge. Atuh kajen ke buktikeun di akhirat. Je, perang sana tah. Aduh hayu bae urang ngaji bae geus pokona mah. Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun kaagungan Allah ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul, eta teh dulur-dulur nama anti ka Kangjeng Nabi. Tatangga nama anti tapi urang jauh mah urang Madinah nyambut kana karasulan Kangjeng Nabi. Lamun urang nyaritakeun kuari atuh sarua bae. Kuari teh jelema nu simpati ka dieu bae ka pengajian ulah kakulana ka pengajianana nu ti Serang tu Pandeglang ti Jakarta Bogor nu ti Tasikmalaya aya anu ti seberang sagala tapi sekitar nama biasa ngajebian atuh masalah. Masalah tuh nyana-nyana urang-urang engke kanyahoan mah jadi akhirat ieu jahat leutik namanya ge ceurik. Emang teh ceurik-ceurik kata leutik lah mah. Kok ku nyana henteu milu aya muatan di jerona ego di jerona. Antepkeun rugi-rugi nyana untung-untung nyana. Urang mah ngaji bae. Jang ngajina ge lain hayang maca kitab ieu mah lain. Ya hese maca kitab mah hese. Neukna itu imah ngawuduk we pokona mah geus titik. Tapi lain eta ngaji teh neangan file maca mah bisa kadang nyurah bisa itu kene nu teu bisa ngaca kitab lah ngadengekeun bae nu dibutuhkeun mah lain eta naon ieu nur ilahi nu nyulusup ka jero dada nu teu bisa dikasab ku urang salat bae kadang teu bisa aya nur ilahi. Urang teh zikir we kadang nur ilahi mah teu beunang tetapi ku ngaji babarengan jeung jelema loba di dinya aya wali di dinya aya malaikat
anu bawa nur ilahi gimana cenah walina ulah yang nyahos ya mah bisa mengaji ngawuduk balik geus aya eta nu mahal mah mantek cek kamari cek Habib Lutfi kadang-kadang nur ilahi itu datang lagi ngurutin guru di situ ada nur ilahi. Kadang-kadang lagi ngehadam ke guru, kadang-kadang lagi silaturahim ke guru, kadang-kadang lagi ikut ngaji. Jadi kita sholat, kita zikir mah kadang-kadang sulit, tapi ikut berjamaah dengan dia, seselaman-selaman dengan dia. Dia tiba-tiba ada nur ilahi. Emang kos gitu nur ilahi, mah rahasia Allah. Dibikin aku Allah, ndudik dibikin ka hamba Allah dirahasiakeun ku Gusti Allah. Eta nu mahalna. Ketika orang anti cilaka ujian. Eta lah hijab. Nah, nu dibutuhkeun teh ieu nur ilahi mah engkena urang tas ngaji kok jadi tentrem nur ilahi. Urang ngaji coba di pendopo jeung kiai carita politik, carita ekonomi. Oh, hebat jasa. Datang ka imah puyeng. Lain lalagaan puyeng. Tapi ketika urang datang ka dieu, tak atawa ka pengajian nu lain, beban naon leh. Pokona mah kiai aing mah teu hayang wauh jeung kiai, nu penting mah aing mah jeung tukang sate beh heula wauh. Oh, masalah. Wauhan kana jeung si eta dari bajeng oh masalah. Datang ka imah tentrem amat. Nu mata tentrem meuli satena 2 bungkus, Pak. Kalem. Mahal. Katentreman eta lah nu mahal. Salat jadi meningkat, salat tambah khusyuk. Emang ngahusukeun ku, Pak. Di khusyuk-khusyuk urang mal bisa ja khusyuk mah pamere Allah. Ketika orang nyampur jeung bisa khusyuk kadang khusyuk aya. Ketika orang nyampur jeung ahli makrifat orang aya faed ngaranna luluberan ti ahlina nyurup ka urang eta nu mahalna. Jeuh tuh ngaji na mah hararese emang kumaha kitu ngaji. Urang ngaji di pondok 15 tahun 20 tahun gitu bisa-bisa tuh komo mingguan. Bisa naon tuh ngaji kos kitu. Parangsana bebari meureun ngaji. Tapi tah nurut ilahi mah kos kumaha barang ngaji tak Masya Allah horenganan kreditan tehara. Aing lamun isuk paeh berarti ninggalkeun hutang. Sedangkeun lamun aing paeh boga hutang, roh mal bisa ngajawab. Kapeu di jero kuburanan. Timbullah nyulusup nur ilahi set. Mun aing isuk paeh kumaha tuh rugi amat. Hanya sebuah mobil Avanza, hanya sebuah mobil Kijang. Anu ku urang dinikmati nangan sakadar sakit tapi di jero kuburan nu bakar berhadapan jeung Allah urang kaput tanda bahwa urang teu bagus. Doh, balik ngaji bebe ja ka pamajikanna. Neng. Jah urang ngridit teu bagus ja kadenge ku Neng. Urang ngridit deui jadi yuk. Ai kakak kumaha sih? Mantak ya kakak ngomong kan Neng maning jual apa maning kredit nyoba kan Neng. Oh ai kakak mah geus dahayan Kak atuh ulah dijual kieu bae ieu mah bereskeun aju urang meuli deui. Oh jadi 2 nu ieu bereskeun nuju urang meuli deui anu ulah kredit anu cash gantung mah ieu beung kakak. Puguh hiji ge ngap-ngapan ya kakak. Musyawarah lah orang eta ngaran nur ilahi asup musyawarah nur ilahi ngaranna tuh jelema geus berdeposito bae di bank lain teu ngadengekeun ngajinya di mamana di radio ngadenge di televisi ngadenge terus di kiai-kiai modern ngadenge bahwa eta teh halal tanggung jawab malah anu tanggung jawab sagala di akhirat. Pokoknya ketika berhadapan dengan Allah, saya tanggung jawab. Ceknya nanti saya usulkan kepada Allah. Kos bapak kolot nabai Allah. Pohara jasa. Tanya na bagi kuat pak. Boleh. Can aya nur ilahi ketika nyana ngaji, merenung. Atuh gagah nur ilahi memang kumaha gitu. 1.000.000 kali gurunya nang geus tiditu. Asup ka jero hate. Nang Allah kan nur ilahi. Buah ieu nu bener mah. Asana salah aing deposito si itu kurang kumaha ngadalil jeung asana teu beres didongkrak ku nur ilahi gagah nur ilahi mah kajeun ku kumaha gesan lah depositona sieun kadengekeun ku kiai tulah jangan takut enggak lah saya pokoknya mau udahan aja nur ilahi lamun geus nancep ka dieu boleh lalagaan nu mantap kiai wani hudang jam 1 aju mandi aju ngalawudu aju salat
padahal mah tunduh aya naonan aya nur ilahian ente mah nur ilahian barang neuleuh jam hiji simbut dikadiekeun bedana aya nur ilahi jauhan geus kitu mah ulah hese-hese ge bae lah cenah jam 2 mah rada deukeut ka subuh hudang jam 2 ke bae 2:30 tolol teh coba diengke-engke bae kunyana ge engke naon eta nur ilahian ai kiai nu hudang ti penting mandi wudu salat ko berani padahal mah tunduh aya nur ilahian gagah nur ilahi emang kumaha gitu nyulusup ka jero hate nu kadeuleuh hanya Allah alam akhirat nu kadeuleuh ngeunah naon sih di alam dunia ja urang geus hees bae ti leuleut datang ka kuari mah nya dek diteruskeun bae tolol-tolol teuing si awak ja ti baheula hees bae urang ja kieu-kieu bae perubahan amat isi awak teh tah ai eueuh nur ilahian mah tetep bae lonceng tinggal lonceng malah mah bel beker teh dikriningkeun hudang dipencet teh badai sia padahal mah nang nyana blonte nang nyana yang hudang jam 1:30 nang nyana supaya ngerining diteuleun diceulik hudang 1:30 goblok gadeng sia SD nur ilahian mah capek kajeun kuku lagi hese berat tapi aya nur ilahian kadang-kadang mewe beker hudang tek geus hudang teh heula dideuleu can waktuna pareheman besi gandeng geus nyanana mah hudang eta aya nur ilahian pokona mun aya nur ilahian mah geus moal kabetrak kajeun kumaha ge kejeun cak urang capek-capean atuh henteu bae sep nyulusup ka jero teh cet urang emang nur ilahian aya urang ge kahijab lantaran Allah nyieun kangjeng nur Allah ieu keur carita sompralna ya Jabir, hei Jabir, awwalu ma khalaqallah. Pangheulana nu diamal ku Allah. Ismi min nurillah. Awak kula tina cahaya Allah. Jabir, pangheulana nu didamel awak kula ku Gusti Allah tidak nur Allah. Ya, cek Kangjeng Nabi. Kakarak dirinya summa. Kadituna karak marane ti nur kula. Jadi urang kabehan aya nur Kangjeng Nabian. Dek kafir dek mukmin kabeh ti nur Kangjeng Nabi. Jadi aya nur Kangjeng Nabian awak urang teh. Ngan urang teu bisa ngabongkar nurna kahijab ku poswan. Kahijab ku sekupi, kahijab ku pendopo, kahijab ku gubernur, kahijab ku cinta-cinta, jabatan dunia eta lah nu ngahijab nur Kangjeng Nabi urang. Matak etala nu kurang dek disingkapkeun melalui sorangan hese ku ngaji kadang kasingkap cet nyingkap teh apa aya nu nyingkap ngahaja awe ge aya nu kasingkap ku angin teh urang neuleuh we kasingkap jadi urang neuleuh kan we beunta urang ge sarua bae nah aya anu emang nyana nyingkapkeun sorangan beda deui da ieu mah ku angin mah urang ge asana betah urang ge malah mun bisa mangahadorotan angin sing gede gitu. Eta kasih gabu angin karena ngongkong. Nah, iya sarua ya. Ketika orang ngaji, guru bisa kadang nyampaikan Allah anu mere nyingkapkeun zat jaheuh sakan Allah kadeuleuh, sakan akhirat kadeuleuh, mahal eta. Keluar we kadeuleuh Allah, set neuleuh bae awewe katutup deui. Barang neuleuh jahe eueuh teh nu ka ditu eta. Indahan nanya jahe, kemana pulangnya ke Cikupa? Saya juga ke Cikupa, iya. Saya sendiri bonceng mantas ngaji ngabonceng jahe nur ilahi kemana itu nur ilahi sebareres jeleman iku mah nyaritakeun doang emang anu kitu ulah loba omong pokona mah kitu bae geus pokona mah cak anu ngabonceng sial teh kieu nyaman ulah loba omong asana anu bebeja anu bebeja ulah sok anu bebeja teruskeun bae engke asana nya minggu haleup bal ngaji sanunitas yang ngaji ka dieu yang kita henteu nah wa bistila ijabi syurut jadi membawai menguasai ngalindih kana sakabeh persyaratan nyana bisa ngagantian presiden nu katilu bisa jadi pemimpin teh ku ngalindih ngelehkeun nu jadi pemimpin lantaran pemimpin kurang memenuhi syarat atau teu ngalaksanakeun kana persyaratan-persyaratan kepemimpinan nyana siapeun disleding ku nyana bikorin melalui
kekerasan kekuatan demo berarti gulabah bada mautil imam atau sabada paeh langsung nyana berdiri atau melalui kekuatan tadi demo disiapkan nyana lamun urusan demo kuari Mesir teu beres-beres kepemimpinan teh perebut kepemimpinan sebenarnya mah Mesir mah ahli sunnah wal jamaah hebat kok bisa perebut di jero nama lain perebut nu katumpangan ku Amerika nu perebut masyarakat resep ka pemimpin itu kudu caritakeun ku kulangarana ieu ditumpangan ku Amerika titangalindih sementara masyarakat anti ke Amerika salilana kitu bae atuh pilihan masyarakat elehkeun deui ku ieu mah dimodalan ku Amerika gulingkeun deui ke pemimpin ieu masyarakat teu resep kanu ieu nyieun deui pamimpin gulingkeun deui datang ka kuari teu anggeus-anggeus kuari aman melalui serangan ISIS masyaallah terus-terusan ISIS hayang menguasai dunia terus asup deui kuari ka ditu ka naon kitu ka Turki ISIS geus dipersiapkeun deuk asup ka urang ka Indonesia ISIS teh geus asup geus aya mata-mata agen ISIS di Indonesia teh geus aya nu kamari mah dicaritakeun kuari mah geus aya waktu kerame-rame agen ISIS di Indonesia encan aya kuari mah geus aya mantak dicoba melalui Papua belum ISIS neuk ngamuk mantak tenang ditentremkeun bangsa Indonesia kiaina habibna kabeh nanti dulu sebab naon sekedar orang membalas gampang sebab orang mayoritas gereja nu aya di orang beleuman ku orang gampang jeung jelema-jelemana belum menang orang mayoritas Islam mah tapi lain eta bendera nu diacungkeunna di Papua deuleuh heula apakah bendera Katolik apa bendera Kristen apa bendera Yahudi deuleuh sebab aya nu ngacungkeun bendera di dinya lah kekhawatiran mentok turun kabeh penggede Indonesia langsung datang ke Papua tentrem tenang di urang ditenangkeun sebab naon terselidiki di urang geus aya agen ISIS mentak di urang melalui Syiah melalui Wahabi meledek diadu-adukeun udah kalem bae urang tenang Indonesia mentak cek ulah ge teu mudah terpancing tenang tentrem lamun di luar negeri ieu geus kalut di urang teu kalem tenang sebab di urang mah naranya kene ka kiai lamun geus cak kiai serang geus teh mah teu nyawa hitut bau eta di urang mah kos kitu we lamun cak kiai ulah tuh geus teh narurut kene di urang mah ka kiai sakitu kiaina ge bloon sebenarnya mah kita luturkeun bae masalah nah ieu tentrem di urang alhamdulillahirabbil alamin teu terpancing saat ieu urang teh ieu teh geus 2 tahun di negara Indonesia dipancing tak supaya kalut tetep ente aya ge letik saeutik waktu kabari di Jawa Timur letik ditentremkeun akhirna aya deui letik di Madura letik ulah merambat letik dianggapna henteu menyeluruh ieu nu digede-gedekeun tadina di Papua mah sebab aya bendera nu ngacung anu bakal ditukang maena berarti teu kudu atuh geus mantak warit tenang deui mantak kalem di Indonesia ngeunaheun urang mah geus masalah bae geus kalem sok-sok ngaluarkeun motor ngaji balik kes danya boga duit teu boga duit geus tenang bae sakit gitu boga duit tenang komo mun boga duit geus kalem bae nyaritakeun ieu presiden urang ulah ngomong presiden geus pokona urang mah urang bae eta kos kitu teh ngeunaheun doang kalem tentrem ieu katilu bisa jadi pemimpin bistilah syaksin mutaghallib alal imamah jamil syurut nah kumaha lamun jelema pasek dek mimpin di Indonesia jelema bodoh dek mimpin di Indonesia khususna umumna di negara seorang pasek dek mimpin negara seorang bodoh dek mimpin negara atawa nya paseknya bodoh dek jadi presiden wah mantep ya saya pasek edinya na bodoh edinya na dek mimpin negara kumaha wa kadza fasikun wa jahilun fil asaq gitu kene jelema pasek jelema bodoh pasek bodoh kemudian nyana dek mimpin negara ieu adalah dicoba ku Gusti Allah ketika sebuah negara pemimpinannya paseknya bodoh berarti coba
lantaran pasti negara jadi preman sebab pemimpinannya paseknya bodoh gestinya hun kajujur jeung adil. Ieu adalah cocoba jang rakyatna di jerona aya kiai, di jerona aya ustad, di jerona aya pemerintah nu jujur jeung nu adil, di jerona aya nu hayang ngabajukeun negara. Tapi ternyata orang nu terpilih teh anu pasek jeung bodoh. Sebuah cobaan ka bangsa jeung negara. Sebuah cobaan jang rakyat. Cara menghadapi kepala negara nu kos kitu kudu kumaha? Geus diatur ku syara. Masyaallah geus rapi sak. Nurut orang wajib ka manehanana selamat bertentangan jeung agama. Ketika bertentangan jeung agama salamatkeun agama urang. Nu bisa disalamatkeun, nu teu bisa disalamatkeun berarti urang kudu manut ka nyana. Nyana ke nu tanggung jawab di akhirat. Urang mah nyanggakeun sadaya-daya bae. Urang mah jadi rakyat. Urang mah jadi rakyat kos kitu bae geus. Nah ieu ketika seorang fasik, ketika seorang bodoh memimpin lantaran nyana jadi bodyguard, ngelekeun ngalindi dengan kejahatan nyana, dengan kegagahan nyana sehingga nyana bisa jadi kepala negara. Tetap sah-sah bae jadi kepala negara. Nah, urang sebagai rakyat keur dicoba ku Allah boga kepala negara model kos kitu manut nu bisa urang teu milu, nu bakal terjadi fitnah keluar orang. Kira-kira kudu milu bae. Masya Allah kan. Urang mun dicaritakeun kuari loba anu pinter nu jujur jeung nu adil. Tapi nu terpilihna seperti nu kieu. Sah bae jadi kepala negara. Sebab nyana geus kondisikeun. Silahkan bae. Walaupun kukumaha ge kumaha nyana bae. Wa in kana asian sanajan nyana doraka. Sanajan nyana memaksakan jadi pemerintah jadi presiden doraka urusan nyana urusan urang tetap sakadar manut karena aturan-aturan nyana. Urusan agama nu urang bisa keluar ti aturan nyana keluar. Nu urusan urang bisa nyelindep salametkeun diri urang. Masya Allah. Tah gitulah carita nu mentek ayalah satu pertanyaan lawib tulian nas biwilayati sobiin mumayyizin iyarji ulil ukala awi mraatin lamun dicoba di negara pemimpinna ieu budak leutik atawa nu pasek saperti tadi nu bodoh cara tadi atawa awewe hal yang putu tasarruf mah apakah lulus tasarrufna tasarruf anu nu bertalian jeung syara nyana teu peduli urang kudu nyalametkeun diri urang. Ketika urusan-urusan kenegaraan orang kudu nuturkeun nyana mun bisa segera kudu diganti fihi waqfah kuduna eta teh segera dikondisikeun tetapi lamun teu dikondisikeun urang menyalametkeun urang bae mentak cak abah teh mah baheula geus deuk kumaha ge urang bisa salat keneh dengan tentrem urang bae urang puasa dengan tenang urang bae urang ayeuna mah bisa puasa dengan tenang urang bae. Adapun nyana boga urusan nyana sabodo teuing nu penting mah urusan urang bae salat, puasa, zakat, urang urusan ku urang nyana mah teu milu ngurusan geus diurusan ku urang. Ternyata di urang masih aman kene alhamdulillah. Walaupun aya tumpangan-tumpangan tapi tetep bae urang mah masih kitu urusan agama dicekel ku masing-masing pemimpinna sakege geus alhamdulillahirabbil alamin. Urang lamun teu nyaritakeun tentang kondisi di luhur, urang mun nyaritakeun kondisi di luhur ngeri. Aya sababaraha sektor nu kudu diomean ku urang lantaran kahareupna cilaka. Geus dipuatan boro-boro di sektor politik, di sektor organisasi bae geus dipuatan ku jelema-jelema nu ulah maju Islam. Ulah maju ahli sunnah wal jamaah. Nah ieu urang dibaca sababaraha sektor di luhur teh geus aya ti dieu aya. Jadi urang gerak kumaha ge hese. Urang mun nyaritakeun bos kitu kakarak pusing. Mun nyaritakeun urang di handap mah kieu pusing naon biasa bae. Geus urang mun nyaritakeun di luhur berarti urang deuk berjuang kumaha caritana. Pasti kudu neangan jelema-jelema ngaleungitkeun si eta. Iyalah anu nyieun pusing di Indonesia. Nu mentak lamun jelema nu paham kuari pusing kuari, nu paham kuari pusing.
dikumaha kaharepna berarti berjuangnya terus 5-10 tahun bakal berubah kaharepna. Mantap kuari mulayan ndek rada dirobah saeutik kumaha carana walaupun ieu di sektor-sektor teh geus aya jelema-jelema anu bakal ngahalangan kana lanjutna ahli sunnah wal jamaah eta mah teori adapun kaditu nama kumaha Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala urang sekedar rencana tapi eta teh patut kudu diaji sakumaha rencana presiden urang tina tahun awal ieu adalah swasembada bakalna pertanian hendak dimajukeun ku Jokowi Allah lain pilihanana dipanaskeun sia ku aing cakap deuk kumaha ngomong naon cobanya ayo kolektor geus disiap-siapkeun dan lain sebagainya nu terjadi telak nu aya itu urusan urang rencana Allah anu memutuskan nyanggakeun sadaya-daya atuh Gusti Allah teh allazi teh Allahu Gusti Allah al-qaimu ala kulli nafsin bima kasabat anu ngurus kana sok kabeh awak-awakan terhadap usahana ar-raqibu ma'a kulli syai anu nginyen-nginyen ngintip serta setiap perkara wal hadiru ma'a kulli syai'in jeung nu hadir serta tiap perkara atu Allah teh wa huwa ma'akum aina ma kuntum bareng jeung anjeun di mana bae anjeun aya eta urang mun carita tentang ma'iyah kos kitu lamun carita lafad mah kitu bae kajen kukumaha ge bahasa surah lafzi mah kajen kumaha ge kitu bae tapi kan nu hese ge urang teh ieu ngautarakeun rasa supaya urang boga rasa nu hese ge kan ieu teh ngaji rasa ma'iyah Allah teh supaya karasa ku urang sehingga bisa kajahoan jelema nu boga rasa babarengan jeung Allah jeung nu teu boga rasa lamun urang nyaritakeun surah mah kabeh ge kitu bae wa huwa ma'akum aina ma kuntum komo tukang ceramah di panggung teh hati-hati saudara-saudara Tuhan bersama kita di mana saja dan kapan saja Tuhan bersama kita hati-hati awas jangan sekali-kali kita itu membuat kebencian Tuhan sebab Allah itu bersama kita kalau kita melaksanakan memperbuat sesuatu yang Allah tidak senang malukan kita orang kikituan teh hayang amplop pan eta Allah teh senengeun je cak Allah sia mah lain disungut lain di hate ai sia kumaha ieu lakon kunaon ieu lamun ditegor ku Allah ieu jang batur supaya urang kabere abeh kadulun serem gitu bae tah satungtung teu boga rasa kitu bae kanyahoan tapi lamun geus boga rasa mah lain salat nu boga rasa dideleukeun jeung nu kakarak surah dideleukeun doang lain salat jelema nu boga rasa didengekeun ku Gusti Allah jeung nu boga surah didengekeun doang lain salat nu boga rasa dikanyahokeun ku Allah jeung nu nyaho dengan surah lafzi kanyahoan ku Allah beda salat anu boga rasa babarengan jeung Allah jeung anu boga surah Allah babarengan doang lain deui jadi urang teh deuk mindahkeun rasa hese jadi urang supaya pindah tina bahasa surah karena rasa eta hese jasa tama lain lalakon tama kos kitu mah supaya karasa ku urang teh hese jasa urang lamun nyaritakeun tentang jeruk bahwa jeruk teh bentukna kos kieu rasana kieu encan ngajajal mancan ngarasaan urang ada jeruk hese bae hese bae kajen kuku maget tapi urang geus ngasaan mah teu
dirasakan kurang koleta koski rasa jeruk teh aya deui jelema nyaritakeun tentang baso teh hebat jasa ngeunah baso mah sebab eta teh daging sapi digiling datang ke alus supaya ngeunah tambahan daging marmot di samping daging marmot supaya ngeunah make daging berit saeutik betek teh saeutik make daging berit kasus geus lain kakarakuari terjadi besar-besaran baheula di Surabaya maki daging berit tangkap kaluar deui dagang baso deui kasus besar deui basa eta di Jakarta wah baso anu luar biasa tangkap kaluar dagang deui Garut pernah luar biasa di Garut tukang baso ngeungkeun sakumaha anu naon karangarana ngabesan tah begitu diselidik make daging berit Tangerang, iraha kara. Besar-besaran pon hari teu pohara jasa make daging berit. Eta teh cenah ngeunah daging beritna. Ente beusi teu percaya, coba goreng daging berit. Rasakeun ku sorangan. Coba ge. Kieu kunaon kos kitu mah nyoba doang ngeunah pan teu. Eta kos kitu tah. Baso, ieu keur carita baso. Karasa kurang ngeunah, tapi henteu bae. Ingina somai carita ribut lah tanyana woi jajak aing mah ngeunahan somai itu kan baso ngeunahan somai sia sebab somai mah kan aya kacangan setiap nu aya kacangan geuna suka mana bae sia mah sama sok aju ngaburkeun permasalahan kacang nu meunana nu ngeunah so cek lagi ngeunahan somai ngeunahan baso cek aing mah kajian kuku mah ge komo lamun geus eta baso aduh dagingna geus seungit teh baso teu meunang urang teh bergelut teu meunang urang teh kitu bertengkar tentang rasa teu meunang sebab hiji-hijina letah diberena ku Gusti Allah beda-beda minyak seungit we minyak seungit cak aing mah seungitan ieu cak aing mah seungitan ieu cak aing mah seungitan ieu nu mantak beda-beda teu meunang bertengkar rasa baik ceuli maupun irung maupun lidah teu meunang mata teu meunang dipertengkarkeun cak aing mah jagelisan itu itu mah hideung hideung kereta api emang kunaon atuh hideung nama kereta api tapi banyak yang nunggu waduh masyaallah berarti hideung kong ya kajian kumaha ge tah eta rasa ngaranna rasa mata rasa ceuli rasa irung rasa lidah rasa leungeun tidak bisa dipertengkarkeun sebab rasa mah beda-beda jeung Allah merena tetap beda-beda eta keur carita hisi kuari kembali ke maknawi aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa dina ilmu Allah aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa basor aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa sama aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa ma'iyah teu meunang bertengkarnya nak cak aing mah ngeunaheun boga rasa ma'iyah asa bareng jeung Allah atuh ngeunahan ru'yat Allah perasaan asa ngeunaheun jasa neuleuh dideuleukeun ku Gusti Allah cak asana aing mah dina ilmu Allah teu bisa bertengkar tama rasa baik rasa zahir hisi maupun rasa batin secara maknawi intina akur bae ge ku Allah dicicak-cicak jelema nu endek diangkat jadi waliun min auliyaillah dibere seluruh rasa nu tadi mimiti tina asa dideuleukeun ku Allah naik kuari asa neuleuh ka Gusti Allah henteu bisa disurahkeun kos kitu mah sebab eta mah gaib di jero perasaan engke lamun dijelaskeun bisa sasar lamun henteu dibere teu bisa ngajelaskeun bae endek ngajelaskeun bae sebab kan jelema mah kabage mengungkapkan hati ingin mengungkapkan hati nu mantak di SMS teh atuh aku rindu ingin aku ungkapkan seluruh kandungan isi hatiku moal ka SMS ujianana naon sebabna hese endek nyaritakeun cinta bae hese ungkapan hati nu mantak di deuleu be ungkapan hati mah zahir eta zahir teh ungkapan hati
Urang datang ka hiji pondok pasantren, pondok na teh aya 2 tingkat, aya bendera konengan, ungkapan hatina terwujud di dinya. Urang neuleuh kiai, kemudian boga mobil Fortuner, kemudian pakai pakaian ungkapan hatina teh eta diwujudkeun di baju, diwujudkeun di kendaraan. Lamun lain ungkapan hati jam moal bisa. Urang neuleuh seorang kiai majelisna kos kitu dan lain sebagainya, ungkapan hatina kos kitu. Kiai teh engkeuy-engkeuyan pilkada, ungkapan hati keur diekspresikeun di dinya. Ungkapan hati KBG teh ungkapan hati. Nah, ieu jelema ngaji ka dieu, ieu kan ungkapan hati dibuktikeun ku ngaji. Aya anu bener-bener deuk ngaji, aya anu hayang nyaho doang, aya anu memang diimhanda dicarekan ku pamajikan. Aya anu pelampiasan macam-macam. Nah, anu jelas ungkapan hati dibuktikeun ku ari trek ngaji. Lamun lain ungkapan hati teu bisa. KBG teh ungkapan hati, bangunan ungkapan hati. Tah, kos kitu. Jadi urang gok ka imah kiai, ungkapan hatina geus kadeuleu timiti bangunan, timiti kendaraan dan lain sebagainya. Eta mayoritas aya nu henteu. Aya nu henteu kiaina teu boga ungkapan hati selain Allah. Tapi eta zahirna teh mengelilingi manehanana, mungkin bangunan pondok, mungkin majelis, mungkin kendaraan dan lain sebagainya. Tapi jelema mah henteu, ngan eta mah aya. Ieu sebagai cobaan ti Gusti Allah, nyanana mah ka Gusti Allah bae. Berarti lain zahir lain batin. Nah, ieu tan maca kos kitu na hese ungkapan hatina kadeuleu ku urang. Mayoritas sama kos kitu urang asup ka dinya, ungkapan hati diwujudkeun di pondok, diwujudkeun di kendaraan, diwujudkeun di berbagai-bagai. Eta kan ungkapan hati, lamun lain ungkapan hati moal bisa. Nah, eta ngawujud tah jadi kos kitu. Ku ari ungkapan hati na mantengan ka Allah, ku Allah dibere mengelilingi manehanana, mengitari manehanana. Aya anu sakelilingna imah lah, kendaraan lah, pakaian lah dan lain padahal hati na mah henteu. Ieu ge sulit, mantak aya tanda. Lamun tekat tandaan urang keliru. Aya tanda mantak ieu teh ungkapan hati zahiron wa batinan, apakah zahir doang batin mah henteu? Nu mantak make tanda BHS sanajan dipikeun BHS na BHS bae. Ku ari atlas, ganti ku urang atlas, tempelkeun BHS ka dinya, urang keliru. Isi samping atlas apa BHS ieu? Sebenarnya aing sering make. Ieu mah sebenarnya atlas tapi merek BHS. Isi aing teh nu salah apa itu? Keliru. Da ieu keliru ye. Gajah depak. Wari gajah duduk ya, gajah duduk piceun merekna ganti ku BHS. Urang bisa langsung nebak. Gajah duduk kajen ku kumaha. Ieu merekna BHS. Bohong ieu BHS kajen ku aya tanda. Nah ieu ge nu mantak layaripul wali ilal wali. Urang teh hese nyaritakeun ungkapan hati nu asli. Sebab diekspresikan dina zahirna kos kitu kabeh ge ungkapan hati ngan ku wali mah kanyahoan. Oh ieu mah lain ungkapan hati berjalan dengan sendirinya. Ieu mah ungkapan hati, ieu mah lain kanyahoan. Layaripul wali ilal wali. Ku ari urang deuk ngaji rasa. Ieu teh supaya karasa Allah babarengan jeung urang. Babarengan teh naonna ieu teh babarengan teh ieu lah deuk dibahas. Al-maf'ulu ma'hu huwallazi lazi teh wa huwa Allah. Allah allati tuf'alul asya anu digawe seluruh perkara ma'hu bareng jeung Allah wa bihudurihi jeung kalawan hadir Allah. Eueuh nu kaluar ti Gusti Allah. Eueuh nu kaluar ti Gusti Allah ieu teh alam teh sebab ciptaan Gusti Allah. Allah nyiptakeun langit berarti di dinya aya Allahan. Allah nyiptakeun bumi berarti aya Allahan. Allah ciptakeun antara bumi jeung langit ya gunung ya laut aya Allahan. Termasuk urang di dieu ciptaan Allah berarti aya Allahan. Ye atuh hayang kapanggih jeung Allah mah berarti urang bagi Allah. Ye nu mantak la ilaha illa ana. Oh pangeran kecuali aing. La ilaha illa ana jeung la ilaha illallah sarua. La ilaha illallah teh pangeran wajib sembah ka Allah. La ilaha illa ana akur bae. Kok bisa akur? Bagi nu geus berperasaan, eueuh pangeran nu wajib disembah kecuali Allah. Pangeran anu wajib diteangan, nu wajib la maksud nu dimaksud kecuali Allah. Datang kalamat luba kecuali Allah. La maujuda kecuali Allah. Eta emang bener ngan teu meunang ku ucap kudu ku rasa.
tak mindahkan rasa nu hese teh mindahkan rasa nu mantak kudu aya mursyid guru mursyid. Waduh kiai cenah leangan guru mursyid ku hese-hese teh bodol sehero atuh siana bae endek tah moal je atuh Allah mah maha segala-galana. Urang dek gaji amil pasti guru ngaji amil aya. Urang dek gaji jurumiyah Allah nyiptakeun jang ngaguruan jurumiyah aya di mana bae ge. Urang dek ngaji Fathul Muin aya guruna kajen gugum mah. Urang dek ngaji mantek atuh asal siap martil. Aya kajen gugum mah ge. Urang dek ngaji Ibnu Bilaga Johor Maknun datang ka Ukudul Juman aya kabeh ge aya guruna. Lamun dieuwekeun lain pangeran atuh Allah. Loba kakurangan Gusti abi hayang ngaji Bilaga kota aya guruna. Mangnya cek Gusti Allah ngaleng ka atuh sia. Coba ka Cianjur ka ditu. Coba ke Sukabumi atau di sisi mata sia ge aya. Di kaji naon sia ayo? Ngaji hadis atuh ngaji. Kan sia mah peureum bae si ngajina. Ayo coba. Mun teu peureum ngarokok. Aduh, batur ulun ngarokok nya ngarokok. Eta lain jelema kos gitu mah tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Aya guru da. Sok Gusti eta mah deuk ngaji ilmu nu bener, deuk ngaji ilmu nu jahat aya guru sia hayang belajar teluh teu kudu ka Sukabumi. Terkenalna di Sukabumi di Jampang, kuari teu kudu ka Jampang sebab urang Jampang na geus ka dieu. Guguru sia teluh di dinya aya kajen kumaha ge hayang teluh ingkig. Hayang teluh naon sia? Deuk Sukabumi aya, deuk Banten ge aya. Deuk ka ditu Ciamis. Tuh, kamana karakatuna kamari tsunami teh? Pangandaran, woi, eta teh gudang teluh. Lamun di Sukabumi pabrik teluh, di itu gudang teluh. Emang kumaha gitu pinggir laut mah apa meungpeuk raja teluh. Mantap cek wali Maulana Hasanuddin nyarita hayang ulah kena teluh nginum coba ge hiji laut kidul kadua laut kulon kaler inum mantap ka pameungpeuk nginum urang lek tadi ke Banten nginum lek geus moal kena teluh salira nun lu beneran tapi eta mah dina di teluhna moal kena sebab eta di dia kan ke di dia raja-rajaan kabeh. Nah urang gegelutur wa abdi mah cenah hayang guguru ilmu naon ngaranna politik di Universitas Ambalaya komo keur zaman Gus Dur mah teu kudu ka universitas. Gus Dur terus mendidik politik melalui media cetak, media elektronik dan langsung Gus Dur ngadidiknya nama henteu aya nu dipelitkeun soal politik ku Gus Dur. Perekonomian kitu keneh hayang guguru naon? Hayang guguru nyopet teu kudu ka mana ka Sulawesi teu kudu. Guru nyopet teh orang Bugis jarago jasa nyopet Bugis mah kaya sikeun angka asupkeun ka cai set lamun encan bisa di kitu encan bisa ku lagi baheula teu tamat eta hayang guru naon bae aya guru penca komo guru penca mah hayang penca abal-abal cukup ka Habib Rozak nya mah bisa penca ngan teu tamat lumayan lah sakitu mah reungit-reungit bae bisa katepak ku nyana maksudnya ndek guguru naon kuari cenah hayang guguru syariat Ambalaya ndek di modern ndek di salap kuari cenah hayang belajar torikot belajar torekat guru Ambalaya ndek torekat nu bener ndek torekat nu bikung Ambalaya abdi mah cenah hayang belajar teh torekat nu bener aya bae abdi mah hayang belajar hakikat aya guruna dihareupeun ente aya guruna teu kudu hese-hese cenah ieu neuk neangan guru hakikat ka mana entena endek apa henteu endek apa henteu jasana jandek ngaji amil ge di lingkungan pondok pesantren nyana nempel jeung pondok pesantren bahkan kokocoran imahna sakokocoran jeung pesantren teu maksud ngaji amil mah teu nyahoeun di dinya guru amil je emang kumaha gitu hayang ngaji gitu naon kana jurumiyah nyana teu maksud padahal di dinya Ambalaya guru teu maksud teu nyahoeun sugan teh mah guru jurumiyah tapi lamun maksudnya nanya mana guru jurumiyah tah barang nyaho di Ambalaya tuh Ambalaya tiba heula ge gitu keneh guru thariqah urangna endek apa henteu lamun endek Ambalaya begitu urang asup jah horeng loba horenganan guru thariqah teh
ambalayah nu di Golkar di PDI amba ieu thariqah naon ieu urang guru hakikat atuh aya cak Kangjeng Nabi lau annal mu'mina ala kullati jabalin laqayyadallahu lahu aliman yu'allimu. Andai kata seorang mukmin, lau annal mu'mina ala kullati jabalin di puncak gunung, di leuweung, di laut. Nyana hayang guguru ilmu hakikat laqayyadallahu niscaya Allah bakal netepkeun ka manehna aliman yu'allimu guru hakikat nu bakal ngawurukan gala. Dikirim ku Gusti Allah. Nu mantak loba nu di leuweung jol datang guruna. Di loba di luhur gunung be jol datang guruna. Lamun kiai muslim benda kerep cicing di luhur gunung. Terus bae nyana di Gurung Cermai ibadah ka Gusti jol Syekh Syarif Hidayatullah. Menjelma. Assalamualaikum wassalam sasalaman ditanya Syarif Hidayatullah. Nyambung jeung nyana diurukan ku manehanana. Terus ilmu hakikat. Asal ente endek siap guru aya. Jitu lain pangeran Allah aing eueuh mah. Ulah boga pikiran aing hayang sabernama ilmu hakikat tapi eueuh guruna. Atuh siana teu siap. Ji pugu siap jasa masantren teu, atuh teu berarti teu siap. Ja jelema nu endek belajar ilmu hakikat mah tetep kudu masantren. Lamun jelema mere ilmu hakikat kan henteu mondok, salah guruna. Atuh salah guruna wudu can becus, salat can becus, kuari dek dibere ilmu hakikat. Kaditu lengket tetebakan. Ieu masih di hareupna aya tangkal cermeannya. Ija eueuh, baheulana ayanya. Ija eueuh, baheulana jasa coba ge tanyakeun, kuari ge tinggal tunggulna aya ge. Eueuh ya tunggulna ge keur ieuna mah ngoya eta ka ngan nu nyaho, embung eleh bae ta dukun tolol. Eta lain hakikat teh ilmu jurig. Ilmu hakikat batu lain kos gitu. Nah, iya urang teh hayang boga rasa supaya karasa dibarengan ku Allah, urang babarengan jeung Allah. Jadi baca ayat nama wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha ma'ana dibaca bes sababaraha ayat tapi kunaon teu nyulusup ka jero hate. Oh, kudu aya guruna heula. Cek guru sia bener ieu teh neuk ngaji hakikat sumuhun. Maksudna ngaji hakikat teh ninggalkeun dunya, ninggalkeun makhluk abdi deuk ka Gusti bae. Bener sia laras. Di imah naon pagaweana ngawarung. Siap henteu lamun kuari eureun ngawarung siap. Sebab dunia mah warung mah urusanna dunya muhun. Siap sia ninggalkeun warung lain siap deui geus jarugi bae. Oh atuh geus kitu. Bener. Salian ti eta naon urusan sia dunia abdi bisnis. Kumaha mun eureun bisnisna siap. Salian ti eta sia naon abdi osok ceramah. Ceramah nyeramahan nyeramahan batur. Ai jadi sorangan osok dicaramahan kilok. Ai sia ku bolon-bolon teuing ai batur dicaangan ai sia kabeulem. Etalah abdi hayang guru hakikat eureun caramahna mangga sia di imah naon pagawean boga santrina yayasan modern apa salap modern bisa henteu eureun dina pasantren salap pikeun ka batur tiasa sia naon ieu pagawean abdi mah magahan ngaji salapi apa yayasan salapi santri aya sabaraha aya 300 mah sia deka Allah apa deka santri? Deka Allah. Sanggup henteu eta ninggalkeun santri? Sanggup. Bener berarti deka Allahna. Berarti bener deka Allahna. Teu kabita ku santri ditinggalkeun bae. Teu kabita ku naon ditinggalkeun sia boga imah, boga mun sia ninggalkeun imah cicing di luhur gunung sia daek embung. Daek. Imah bikeun teh mah ka pamajikan ka anak geus bae tinggalkeun siap jasa abdi mah pokona mah asal aya nu nungtun. Berarti beneran. Imam Ghazali buktina pemajikan anak ditinggalkan 13 tahun nyana ngalalana ka Aqsa, ka Yordan, terus ka Mesir, balik deui. Terus ka Tusi, ieu Imam Ghazali. Bahkan Tuan Syekh Abdul Qadir urang jalan langsung ka Baghdad teu balik deui ka ditu. Enggeus teu aya harapan balik deui, teu hayang deuk balik deui ka ditu sapira wawarisan teu hayang marisan geus ka Allah tuh. Coba ente deuk pindah ka mana ku hari? Ayo,
ilmu hakikat batak aya guru lama pimurideuna nu eueuh pimurideuna nu eueuh ieu mah ngaji torekat aju tamat bae dek nadi gade abdi hayang norekat norekat ayo sila beat awas sila deh nya ya silakan pikir kayak jubah harap ka dieu ya siap geus kuari geus datang ka Sugro ya jubah harap ka dieu kuari geus datang ka daerah Kubra sia jadi kuari Kubra kuari aduh jadi Kubra teh geus beres Kubra ngaranna hakikat can datang torekat teu Kubra teh bubar geus biasa bebe aja nya ka babaturana alhamdulillah geus datang ka daerah Kubra aja torekat kos gitu torekat mah dek mindahkeun rasa syariat teh supaya karasa engke karasa lazat pindah trek bae datang ka hiji nu nyana hese nyaritakeunana lantaran di jero hate teh Allah doang teu akan Allah doang kalamun lempang cak di dieu teh ye cak di jero hate teh tungkul cek di hate ulah dideuleu tamah mun aya suara musik ulah didengikeun tama bimbingan langsung ti Gusti Allah nya nage kageteun sehingga ku lazat-lazat beungeunah di jero batin teh aya nu Allah jeung aya nu nganasehatan ulah kitu ulah kieu ulah mun aya nanaon dibejaan ku nya eta teh anu teh kaget urang pindah tah tina syariat nu kamari ngeunaheun seakan-akan eta teh lalagaan kuari mah ieu ngeunaheun amat tah tajang nuntun kadinya kudu aya guru mursyid ngaranna carana kumaha adab tentuna pinuh ku adab jeung Allah teh kieu adabna jeung manusia teh kieu adabna tarolah jeung manusia mata mah baru syariat heula ieu urang bertorekot nah ka Gusti Allah kumaha cara mandi kumaha cara wudu kumaha cara wudu beda urang lamun mandina torikoh jeung mandi nu biasa mandina mah kadereuna akur tapi ieu hate digulak-gilekeunana urang terasa nu paeh di jero kamar mandi teh urang terasa di pandian urang sorangan padahal manu mandi tapi urang kudu berpikiran bahwa urang teh keur di pandian teu cing hade saya pocong ngagarabag sorangan urang torekat teh jadi pocong aya betungdungna mah Deres wudu istighfaran mata astagfirullahalazim wa atubu ilaihi celi istighfaran terus irung istighfaran sungut istighfaran terus beteng istighfaran dubur kubul ndek wudu teh angel jaeueuh di patul muin mah syariat kok ieu bisa kos kieu ndek didatangkeun ka Gusti Allah jadi kos kieu nah mantak we beda urang ngajarkeun nu kos kitu kanu ngaji patul muin teu akur ditentang ku ngaji patul muin eueuh di patul muinna ribuh amat wudu geus kos kitu Allah mah maha uninga geus bae kocok beres geus kos kitu ge atuh geus atuh sia datang ka dinya mah ka dinya bae eta syariat garana pake ku sia patul muin geus ieu mah keur perjalanan deuk di ka Allah keun melalui thariqah tama melalui syariat ku ari mah melalui thariqah teh ditu naon ieu kurang nu deuk diinget mulai Allah teh maha uninga urang dihareupeun naon ngaran cai teh kos kitu tas mandi lila pandina syariat teu meunang lila tapi kan ieu deuk didatangkeun ka Allah deuk datangkeun rasa cak Allah aing nyaho nu kadeuleu ku sia ku aing kanyahoan nu kadenge ku sia ku aing kanyahoan nu kaambeu ku sia ku aing kanyahoan nu karasa ku bibir sia ku aing kanyahoan nu aya di beuteung sia ku aing kanyahoan dubur sia kulbul sia ku aing kanyahoan suku sia ku aing kanyahoan leungeun sia golbu sia sok ngomong ya mugallibal qulub dah ku aing kanyahoan lelembutan sia latifatul qalbi latifatul lapat sirap khotir betul akbali aing nyaho eta teh ciptaan aing deuk ka malumpat sia kanyahoan ku aing kabeh mulai rasa ner-neran urang ieu deuk ngadatangkeun ma'iyah iya heueuh nya aya geus mulai ner lempang ka mana we aya Allah mah di mana kajahoan ku Allah kakarak ilmuna doang ge ai di mana be geus bae sia salat di kamar nyembah ka aing nyaho sia salat di masjid nyembahna ka aing nyaho sia salat di majlis nyembahna ka aing nyaho sia salat di nu rame nyembahna ka aing nyaho sia salat di leuweung nyembahna ka aing nyaho
sia salat di luhur gunung gimana ka aing atuh aing nyaho dek di mana sia aing nyaho bae mulai urang rada ner sieun ka Allah istirahat urang tas ngalah wudu teh geus beres bae diuk bae ngarokok norekat sih ngarokok bari nyekel remote TV teh disetel aya naon ieu penting di TV teh tungtung nama Allah deui bae wih adegan hot masya Allah aduh ya norekat si kos kitu ka TV mantap piceun kos kitu mah ngajauhkeun rasa geus tah urang tuh wari salat make sesengitan heula ke ka awak-awak di bila perlu aya buhuran nya syariat beulah pas itu teh tapi ikan dek babarengan jeung ahli Allah saha malaikat terus minyak sengitan kurang pan aya ge nu paeh jadi banyak sengitan mah urang teh terasa paeh ka hulu-hulu ka sirah-sirah minyak sengitan mulai jadi mah neuk dibungkus kos ieu mah ge di minyak sengitan ge aing paeh tah moal ieu tuh kan mulai maka bajuna nu putih perlu samping nu putih jadi atuh mah paeh mah teu kudu dibungkus deui geus putih-putih mah tinggal ngubur bae boga urang rasa mulai langsung orang nangtung istighfar deui mata istighfaran celi istighfaran irung istighfar angel 2 rakaat nyana jeung 1000 rakaat jibatur nu bersyariat mun ditimbang hebatan 2 rakaatnya tuh rakaatani 2 rakaat ti ahli ma'rifat jeung 1000 rakaat ahli ibadah beda ahli ibadah ahli syariat basi beratan kena 2 rakaat tadi la ilaha illallah ahli ma'rifat hiji timbang jeung 1000 la ilaha illallah ahli la ilaha illallah anu dina syariat jauh beratan kene la ilaha illallah ahli ma'rifat dan sebab rasa tah duadak deuk salat inget mata dideleukeun awas aing nyaho kadeuleu mata sia sebab mata sia teh nu aing awas aing nyaho kana denge celisia teh nu aing awas aing nyaho kana ambe irung sia teh nu aing geus kabeh atuh nu abdi weleng fana ngaranna tah mulai rasa di dinya nah ieu teh didatangkeun rasa kudu aya guru lantaran naon nu ngahalanganana dunya nu ngahalanganana makhluk nu ngahalanganana nafsu nu ngahalanganana setan mun teu guru lu dudukeun moal datang mata guruna mana aya entena endek henteu endek cenah tapi bari ngawarung mal bisa endek bari boga ruko mal bisa endek cenah ieu teh bari jualan mobil showroom komo endek tapi endek nyandung heula itu jauh atuh tambah kos itu mah ieu mah endek dingeunahkeun hate ka Allah atuh sia kunaon mikiran ngangeunahkeun hulu handap ye atuh jauh melung di mana-mana ye ulah diurusan heula nu eta mah ieu bae heura urusan ieu luhur aduh babagi bae atuh cenah bisa babagi tuh kan eta guruna cenah Kangjeng Nabi nyandung ulah nyaritakeun Kangjeng Nabi sia dek diurus endeu tah henteu ditampiling saku aing sia mah sok juga Kangjeng Nabi si ajungan nasehatan guru goblok tah ieu hese bertentangan jeung syarat okosna nu mantak ulah waka jadi penceramah ulah waka jadi kiai lamun encan boga rasa sebab naon engkena disalahgunakeun ka dituna tapi lamun geus boga rasa babarengan jeung pamarentah babarengan jeung bupati nyana datang neuk nasehatan lain deuk hayang untina pan aing urang mah datang ka bupati teh susuganan ieu nu bahaya ge susugananana ieu deuk mindahkeun rasa kudu boga guru mantap alladzi tuf'alul asya nu dipigawe perkara seluruhna ma'hu babarengan jeung Allah wa bihudurihi saya wa huwa Allahu al-qaim wallahu a'lam